Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duka dukuh, duka pare, ngalakna di barasehan, duka tunuh, duka sare, sorana rada eueuhan. Daun awi, daun gadang, ngalakna diparatikan, mana awi nuju harudang, sorana rada tarikan. Siap? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuna lauk na karamba, para hayam na cecempek, nu dariuk rada loba, nu ngajawab salam tetamat kabeh. Melak jati sisi leuweung di ceboran make cai, manawi tadi nuju malaweng ajaran sakali deui. Siap? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas ibu? Ridho? Dok. Sadar? Alhamdulillah nu ngajawab salam dugi ka tamat ikhlas tu ridho. Nu teu acan ka Mekah didoakeun ku sim abdi sing enggal angkat ka Mekah, amin. Amin. Kahirupan rumah tanggana, kaberkahan rumah tanggana sing tambah, amin. Amin. Yuswana sing tambih-tambih, amin. Amin. Oke, rizkina sing tambih, amin. Amin. Non deui? Ilmuna sing tambih, amin. Amin. Istrina oge sing solihah, istrina kadinya solihah. Hayang ibu dicandung atau kunaon bieu make amin. Kalepasan aneh di ganawarima ya doa kalepasan. Sing parokus dibanyak, sing fokus kurang tes lah, fokusna orang tes lah. Kong korongok nu kitu naon? Sora ibu nu kitu mah lain hayang, sora aneh. Sora nu kitu mangan sorana sora Ayam. sora kuring, apa kuring dia nu ngomong lagi lain hayam. Astagfirullahaladzim, mata kuring mah di kana warita teu pati betah. Betah kene di Karawang. Di Karawang mah alhamdulillah di pangawuruk ikro, tapi seueur dihalargaan. Aya nyebut AA, aya nyebut aman, aya sawarih nyebut ustad. Nah di lembur sorangan disebut hayam. Astagfirullahaladzim. Sing parokus ibunya maosna ame bebenangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi al-faizina biridallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah ila akhiril ayah. Al-ayah sadaqallahul azim. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa man nakaha lillah wa ankaha lillah faqad istahaqqa wilayatallah. Wa qala ayatan talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al hadis amma ba'du. Puja nu jadi panghias rasa mangga urang sangakeun kadat Allah azza wa jalla nu tos ngagulubrageun urang ka alam dunya ku syariatna naikna bapa ka emak wangi salasa nu baheula teu beja-beja tega kacida. Tapi cek bapa jeung cek emak ujang hampura lain bapa jeung emak tega. Tapi lamun bapa jeung emak mere beja sok sieun si lain kabita. Ayeuna mah mumpun keur ngora ngaji we sing nya ngarah hidup kenging bagja di dunia dugi ka sorga. Amin. Amin. Soraan. Bantuan-bantuan nyebut amin.
pemberihan eka panggung kedai. Oke, puji nu jadi panghias hati mangga urang sangakeun kadat Allah Rabbul Izzati. Nutos kadamel siang sinareng wengi, langit sinareng bumi katut isi, aki-aki jeung nini-nini katut abdi sareng pun istri. Mudah-mudahan sing tambih rasa syukur nikmat ka Gusti sehingga urang dipikanyaah di dunia dugi ka swargi. Amin ya rabbal alamin. Not heaven is beautiful for the saint. Malah gitu Ibu. Bapak budak mora sudah ngerti teu? Paingan barang ngomong tengah. Bahasa Inggrisnya. Sabab bahasa Inggris mah bahasa pangunapek-munapek na. Leres teu? Beras. Sok antara penulisan sareng pelafalan berbeda. Ditulis nama I dibacana ai. Ditulisna lope dibacana love. Ditulisna you dibacana hijikeun. I love you too. Anu ngora kan ini mambung ah. Ngora tak kitu we budak lamun rek ngungkapkeun cinta we teu bisa kitu we bahasa Inggris. Geus tong make bahasa jurignya, urang make bahasa urang we, bahasa Sunda jeung bahasa Indonesia, bahasa sapupoe. Dan tiada kata yang lebih indah untuk diucapkan selain sholawat dan salam. Semoga selalu tercurah limpahkan kepaduka alam nutosnya umat manusia dina alam kabodohan menuju alam kapinteran. Nutosnya umat manusia dina alam kamusyrikan jeung kamunafikan menuju alam yang penuh keimanan dan ketauhidan. Nu cahayana nyong colang lir ka dia caang bulan dina tanggal 14-an, yakni tak lain dan tak bukan habibana wa rasulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Oke, mudah-mudahan sholawat wa salam ieu luluberanana sing dilimpahkeun ka ahli wargina, diemratkeun ka para sahabatna, tug dugi ka urang sadayana salaku umatna. Aduh alhamdulillah dugi ka danget ayeuna masih mengikuti ajaran mantena. Mudah-mudahan sing kacandak dugi ka mautna tur di yaumil akhir urang kenging syafaatul udma ti mantena. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratil kiram, Syekhuna al-Mukarram pun guru sekaligus pun Rama sim abdi gegantos Ibu Rama nutus teu aya nutus ngadidik abdi kada ilmu agama sareng ilmu kahirupan dunya tos dumuk tuangan leueteun anggoan oge tempat tinggal mah ku anjeunna ditamplokeun ka abdi sadayana pidong ati sadayana. Mudah-mudahan ieu pun guru ku Allah Subhanahu wa taala sing dipanjangkeun yuswana amin. Amin. Sing dimanfaatkeun ilmuna Amin. sing dibarokahkeun kahirupan keluargina. Oke, mudah-mudahan sing dipasihan keturunan anu soleh tur solihah amin ya Allah ya rabbal alamin. Asatid wal asatidah, santriyin wa santriyah, Bapak Haji jeung Ibu Hajah anu kesim abdi dipihormat. Oke, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngamuliakeun Bapak Sohibul Hajat pangersa Bapak Yaya. Sami ngaran Yaya mah berkah mang. Saur Ibu abdi di payunnya almarhum Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kunaon mas teh ieu teh diaranan Yaya asa teu matching teh ngaran teh dieu kan. Yeh Yaya teh aya maknaan mekar saya aya ilmu maneh teh bakal mekar saya aya hirup teh bakal mekar saya aya. Mudah-mudahan we jadi doanya apa Yaya. Mudah-mudahan karena Yaya mah alus. Tangtung-tungna semua anu nambahan deui. Ya. Sohibul maksad pangersa Bapak Yaya anu jadi wasilah urang ayeuna sadaya tiasa kumpul ngariung teu hilap ka Ibu Emas oge ka para kabayannya tukang nyanguna tukang naheur cai tukang umahan piring sadayana jika namanya dicari bagi Pak Acan ya. Mudah-mudahan aranjeuna ngabantu kaya Sohibul maksad. Mudah-mudahan sing jadi amal ibadah nu saya dipayunan Allah Subhanahu wa taala anu kesim abdi dipihormat. Oke, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngamuliakeun bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda katut pemudi. Oke, murang kali anu sami-sami linggih di ieu tempat anu kesim abdi dipihormat. Teu hilap ka Bapak aparatur pemerintah dari atas sampai bawah nu dicikelan ku Bapak Lurah. Aya teh Bapak Lurahna biasa. Oh aya, alhamdulillah calonnya. Mudah-mudahan doakeun ku urang. Ai mun milih Bu, tapi yang paling kampanyenya. Mun milih mah urang hiji pemimpin minimal nu daek
mangkat ke masjid jeung ka tempat pengajiannya. Ieu mah sanes kampanye ngan kudu nama ngartikeun we ieu calonanya nyarios kieu teh. Aya. Dan bae teu kudu eta dia hareos we ngareos. Oke, teh hilaf ka setap jajaranana BPD, LPM, LSM, Bapak RW na. Oke, ka teh hilaf ka Bapak aparatur pemerintah tingkat 7 anu geus teu bideg deui nyaeta Bapak RT Wastana. Anu seueur gawe oge seueur tata lete ngan Pak RT sok rada bingung lamun datang BLT sabab manehna sok jadi omong goreng kudu teu kabere padahal RT mah teu ngaletak RT mah jawab atuh Bu teu ngaletak sabar Pak RT mata kuring mah alim jadi RT teh sabar mudah-mudahan Pak RT sing panjang yuswana nya sing pengabdianna ka masyarakat mudah-mudahan jadi amal ibadah nu saya di payunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tuh hapunten pun guru pangersa master of ceremony sok diomongkeun inget euy ya ka aing sok kitu aja. Guru. Pun guru pangersa master of ceremony garis miring pengatur waktu garis miring penata acara garis miring panitia guanci garis miring kosim usaha anu mana mantena parantos masihan waktos kapribados kanggo cumarios dina ieu waktos sanaos ala kadarna nu kusim kuring dipihormat oge mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngamuliakeun. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tuh bingung mereka bahas naon. Payuneun guru wungkul. Ari abdi di ditu naon tibang kurang uruk ikro Ibu. Ngan kamari saminggu kamari teh tatang piwarang ka dieu mang cenah ke ka dieu ke poe minggu ieu bade hajatan oh insyaallah cenah ke undangan lah balik gawe ih lain mingguna cenah malam mingguna ka dieu naon pangdongengkeun cenah pangdongengkeun aya teh aja nganti ditu aya cenah hayang ku abang we cenah pangdongengkeun mata kapunten kapun guru boh pilihna aya cariosan si abdi nu tangtosna seueur pisan kalepatan kasalahan baik dina ayat-ayat suci Al-Quran maupun dina hadisna upami aya kasalahan pangyalahkeun nya tong dibenerkeun disalahkeun upami salah ngan pangumeankeun dugi kaleresna mata bingung ngabahas naon pasti teu sariasaeun kumaha guru-guru sim abdi sadayana nya ieu mah bade ieu we ngadongeng ka ngoneng sa oh bade ieu teh Neng Desina aya teu tong ngaremae neng dia albar Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sim abdi ngaraos bingah anu ambar watasuta bingah nu taya hinggana saur sepuh teh malir ka dia gunung tanpa tutukan lir ka dia sagara tanpa tepian rehna dulur-dulur pada karumpul baraya pada araya tisuklakna tisiklukna sadayana saraged sumanget seja tolabul ilmi sanaos nu ngaosna oge ustad diajar alhamdulillah sim kuring ngarasa bingah tapi bingah nasim kuring teu cukup saupamina ayeuna bapa jeung ibu tiasa ngalengkahkeun 2 sampean anak ka ieu tempat sejak tolabul ilmi tapi di mana aya pangosan rutin nu datangan 5 urang giliran ustad setempat mah pangosan rutin ngan 5 urang sim kuring ayeuna ngarasa teu bingah sanajan ibu ayeuna pongkok ngaronyok sejak tolabul ilmi oge sejak idhul surur ka sahibul maksad sejak melari ilmu ti ustad anu keur diajar tapi giliran aya pangosan mingguan nu datangan 50 sim kuring ngarasan teu bingah sok ustad setempat heula muliakeun ku urang ala ilmuna geus tangtu ustad setempat mah kanyaahna ka urang siap ngasih siap ngasuh siap ngorbankeun tanaga emutanana keur urang sadayana siap menjadi penerang kanggo urang sadayana leres teu sok ayeuna ibu saupamina wengi-wengi sim kuring pernah ngawanohankeun nuju ameng ka dieu silaturahim ka bapak mah nembe sajama ayalah kulem teh wengi-wengi aya nu ka bumi assalamualaikum waalaikumsalam aya naon saur bapak teh iya cenah ustad budak kasurupan pangubarankeun belaan gugah anjeunna mah padahal sakedap deui bade ka pasar tuh ustad setempat mah nya rela bobo nembe saja moge
Ayah pamenta ditatanggi siap gubaran kudu kasurupan. Da mal mungkin atuh ayeuna bapak jeung ibu boga budak kasurupan mantau ka Karawang moalnya. Apunten rada kasar. Geus biasa di Karawang di kasar. Carios santai malum da sing goreng malu kasar lain malu halus. Wah mungkin kan bapak ayeuna boga budak kasurupan ujug-ujug penting mangkat ke Karawang nyor we. Di Karawang ya loba nu kasurupan mah jauh-jauh ka dieu nu kasurupannya. Ayeuna boga bapak boga keluarga meninggal dunia maut ngaranna moal mungkin jauh-jauh ka Karawang. Ustad iya tuh kuring cina itu kolot maut pamimpinkeun tahlil ti hijina nepi ka 7 lemating teu harayang ti ditu ge loba nu modar mah. Kenalaon jauh-jauh di Karawang mangkat ka Ganawari kada mimpin tahlil ti dieu ge loba ustadnya. Mata hargai heula ustad setempat. Sing saregut ngararaji, sing saregut nyiar ilmu. Tapi dongkapna bapak jeung ibu sadayana ka dieu tong ngarasa bangga. Tong ngarasa bangga asa-asa aing keur ayeuna neangan ilmu, aing bakal jadi ahli surga, tong wara bangga. Sabab naon? Dina neangan ilmu minimal kudu aya 2 modal. Aya sabaraha cenah Bu? 2 modal. Minimalna eta teh. Seueur syarat neangan ilmu minimal aya 2 we heula. Naon modalna? Nu kahiji nyaeta modal batin. Naon nyata modal batin? Ikhlas. Kedah ikhlas. Milari ilmu teh diparentah ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nu didugikeun ku Rasul. Dawuh Kanjeng Nabi, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin." Ari milari ilmu eta dipardukeun ka setiap muslim lalaki jeung muslim awewe. Artina fardu berarti dilakonan kenging pahala, ditinggalkeun kenging siksa. Mata kurang sadar ieu teh kewajiban hate urang narima dengan hate anu ikhlas baru modal nu kadua. Naon modal nu kaduana nyaeta modal zahir. Naon modal zahir teh? Maksakeun. Naon cenah Pak Bu? Maksakeun awak urang nu tadina di imah mangkat ka ieu tempat sejak tolabul ilmi. Jadi kudu daek maksakeun. Bedak alhamdulillah enak bapak sadayana tiasa angkat ka ieu tempat sejak tolabul ilmi. Ieu teh tanda rasa cinta ka Allah taala, rasa cinta kana ngaji, ngelehkeun kana cintana ikatan cinta film si Andin. Alhamdulillah. Da berat atuh ninggalkeun si Andin teh berat ya Bu. Berat teu? Berat ninggalkeun si Andin teh. Teu. Apal bapak si Andin? Si Andin teh ieu Amanda Manopo ngaran asli nama. Ai dina film naman. Jadi si Andi nu meuni geulis. Ai bogoheun ka duda anak hiji ngaranna teh si Aldebaran. Ai asli nama Arya Saloka eta teh. Tah si Aldebaran teh bapak meuni kasep. Sasieun sabeunyeun teh dipikeun pisan mirip pisan sareng abdi. Panona aya 2. Irungna hiji, liang irungna 2. Bibirna handapun irung mirip pisan jiga abdi. Arya Saloka teh. Bapak mah teh apanya? Sudah ke bapak mah hirupna teu gaul kamaraci wae. Kamaraci we ayo hirup teh gaul jadi teh nyaho si Andin. Tuh kudu kosi itu. Si itu mah ye kajian teh salat Isya nu penting mah ikatan cinta tidak terlewat. Keun we asup ka neraka oge nya. Nauzubillah ya. Sari. Eta teh abdi ge cenah sangareret sajam. Ya alhamdulillah ieu tanda rasa cinta urang ka Allah Subhanahu wa taala. Tapi tadi teh nyata ulah urang teh ngerasa bangga bisa tolabul ilmi ka dieu lamun teu boga rasa teu boga modal 2 nyata hiji ikhlas, kadua maksakeun. Lain kapaksa, lain oge dipaksa. Tamakola Roma Irama sungguh terpaksa. Rawahu Soneta Group. Ngan ku Ipeng Mubarok digentos ulah kapaksa. Ibu wios pada ngahariring heula. Tapi abdi sebenarnya kurang semangat ya teh. Di Karawang mah ieu teh lamun hadir teh seueur teh. Ieu mah ngan sakari karena ilmu teh jiga teu baru tuh apa geus palaliter gitu urang dieu mah nya. Oh nya pada hujan pangitan nya dari reason tinggi ikatan cinta masukana. Kieu kenapnya?
aya ieu teh aya kamera teh tuh di dieu mah nyaan teu garawa ya di dieu mah lamun aya acara pengajian siap kamera tang aduh tang pasti nyaho wae abang teh urut vokalis band sadiaan kamera atuh aya rek aya pengajian teh buka HP teh live siaran langsung na Facebook teh tong kana TikTok kan nungkul abdi mah ti ditu kamera ti ditu ti dieu mah kok teh nyawa kamera mahanya dari anggapnya ya kameranya belah mana ya kamera nanu ngeunangan mereka tinggal di kaset gitu karena ieu na belah dinya lah oh itu kan kamera roll action ulah kapaksa lamun rek ngaji yakin dina dada ikhlasna ati coba titenan masing taliti dina kayaan bodona diri ngaji jeung salat ulah sok diliwat kewajiban umat muslimin muslimat hayu nyiar ilmu masing katarimu ngenangan teh Bu waduh nyebut teh ngenangan ya Bu cacakan teu make musik ieu teh kuat ngenangan ngan percuma di dieu mah ngenangan oge beda jeung di Karawang yo kamari abdi rajaban di Karawang ibu piwarang isi pangaosan di Karawang mah hararideng ti lurahna RW na RT na abdi nyanyi tibang 2 bait nyalalawer ti ditu mah nyalalawer hararideng aya nu sara komo lurahna mah 200.000 nyawer kamari alhamdulillah RW na 100 RT 50 bapak-bapak lah mere 20 ibu-ibu alhamdulillah itu mah hararideng nganti dia mah jika nama lain teh hidang lain teh ngati nya ngan pada emang kasih mah beureun nguping suara halus ngan aya mesti ingatan cing ayam moal soibul bet dengan moal yang sok we hade ah ulah kapaksa lamun rek ngaji yakin dina dada ikhlasna ati coba titenan masing taliti dina kayaan bodona diri ngaji jeung salat ulah sok diliwat kewajiban umat muslimin muslimat tangga bapak Yaya Dianto saweranana ayo nyiar ilmu masing katarimu pair wage mangga Dianto ulah kapaksa lamun rek ngaji yakin dina dada ikhlasna ati calon lurah mangga coba titenan masing taliti dina kayaan bodona diri sabab lamun ibadah teu jeung elmuna ibadahna gagal teu ditarima hayu nyiar ilmu masing katarimu ulah kapaksa lamun rek ngaji yakin dina dada ikhlasna ati coba titenan masing taliti dina kayaan bodona diri geus aeuh nyawerah anggara dialingan oge teh dia mah tah nya Bu jadi biasa Bu ngahariring oge nya tapi di Karawang mah sok aya nu ngomong ka abdi aya pernah henteu si aya seueur mah aya hiji dua nu ngomong yo taat ngaji mah ngaji we tong make dangdut kuring mah teh malang nyakeun bae mah dangdut tara ngaji teh jeung geus kuring enak ngaji make dangdut nah dia kan nah asal hariring oge hariring mere pepe ring cing nu kieu hariring mere pepe ring atawa hariring nu mata teling hariring mere pepe ring naon bedana jeung ki idu di masjid
Eling eling umat muslimin muslimat. Cek bapak jeung cek ibu nu kitu lagu lain. Lagu bapak ibu sok kuring mah wadi di demo lamun eta disebutkeun tahlil. Nu kitu mah ngaranna lagu, nu kitu mah lain tahlil. Sok tanyakeun ke Pak Ustad. Nu kitu mah lagu. Ngan laguna mere pepe lain lagu mata teu eling. Cek coba tadi. Cek pas kuring nyanyi tadi pas kuring ngalagu. Aya teh nu sini tonyok tadi tawuran. Aya teu? Teu aya nya. Aya teu suka nu kuring tadi ngalagu anu marabok anu teu areling. Aya teu? Selagi masih kondusif suka jangan sirik, nggak suka jor balik lah. Nah, dah hariring oke hariring merek pepeling lain hariring merek teeling. Sok aya orang sasarengan di banyak sing aya soraan sing saru manggat ya. Garing-garing umatnya sok mangga. Eling asaraku. Ayo tuh bantuan dasar di luhur teh nya, Pak. Budak ngora euy nyawa semangatna. Sok mangga. Eling umat muslimin muslimat. Fokus ke sholat asar. Ayo kurang berjamaah sholat asar. Ah eta teu eling. Manya wayah kieu salat asar. Da kuring mah kudu dititahna ge moal daek da kuring mah eling. Wayah kieu mah salat isya aing salat asar. Mata ge ari mah kudu merek eling lain eling jadi teh eling kudu mah teh eling ngaranna ge nya. Tah saya teh jadi urang kudu daek nyiar ilmu. Jadi nuka hiji ikhlas, nuka dua maksakeun. Ulah kapaksa, ulah dipaksa. Sabab naon Bu dunia ieu ayeuna tos kiamat. Kamari abdi ngobrol sareng ajengan di Cililin. Dunia ayeuna tos kiamat tiupan ka hiji. Jadi kiamat teh 3 kali niup. Nu ka ieu teh tos tiupan nu ka hiji. Naon tiupan nu ka hiji nyaeta jelema dibere ka kaget. Dibere ka anehan. Sok bangsa urang ayeuna geus aneh. Aneh cek sing kuring mah. Ayeuna TKA bebas masuk ke Indonesia, tapi kuring rek mantau ke Bandung kamari hese dijagaan ku polisi, marwah bedil deui. Hese rek silaturahim ka kolot hese di halangan. Nah, ai TKA ini bebas, orang Cina arasup ke Indonesia nya. Aneh teu? Aneh. Salat baheula mah salat ku Kanjeng Nabi dicontohkeun cita sing rapat. Sabab lamun aya lolongkaran eta teh tempat setan ngagoda urang. Pan aya mah diancal-ancal kuring di pabrik salat teh. Nya di jaraknya eta goblokna ustadna deui nya menjaga teh alhamdulillah cenah aya mah setan teh geus arinsap milu salat pupus musuh yang nyata bakal kagoda jeung sorangan manehna ge. Nah Al-Qur'an geus jelas setan mah musuh yang nyata bakal ngagoda nepi ka poe kiamat. Dibejakeun geus insap cek ustadna. Nauzubillahi min dzalik. Mata urang sok sing areling sing rajin ngaji nyiar ilmu sing rajin nya. Mumpun guru-guru urang araya kene sedih ninggal ulama-ulama ena tos dicarana ku Allah Subhanahu wa taala nya. Ena alhamdulillah guru-guru urang sadayana sing paranjang yuswana nya. Sing paranjang yuswana sing manfaat ilmuna. Oke urangna ieu sing darek ngaji. Soalnya si abdi unggal uwih ka dieu tiap rotinan malam Sabtu ngan 5an 7han. Kamarana geus teu barutuheun ilmu gitu. Sim kuring nu ngaros hanyakal ayeuna baheula ngaji teu bener. Mentak ti ditu ge nya mah da gaduh putra, gaduh putri ngaos ge hayang rutin teh hese unggal dinten teh. Paling samingon sakali ngaji kitab teh ti ditu teh ka guru ti ditu. Mentak ayeuna sok mumpun guru urang araya keneh jumeneng di alam dunya sok sing rajin ngaos. Sing rajin nyiar ilmu supaya urang mangih kabagjaan mangih karidhoan ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tuh. Yes, 45 menit. Makanya aing ngadongeng mah wakepoh ge tara leuwih ti sajam berarti aya 15 menit deui Bapak Yaya ya kumaha. Aya 15 menit deui lamun liwat ti sajam berarti hitunganna lain deui ngalembur. Mah biasa ti itu ge sajam ngaos teh. Alhamdulillah Pak. Ilmu di guru teh sanosa kebrol ge jadi teh kamanfaatkeun. Alhamdulillah. Ting nu ngondangna segan teh neuleuh nya nu kieu bangun di arondang wae. Alhamdulillah di teh ka pabrik di orang ngaos ya ti payun teh. Alhamdulillah di Narajaban aya gitu nu miwarang. Ah ieu ge tatangnya. Ampun ya tadi ge seueur nya.
Ustaz apuntennya pun gurunya sanes abdi niat kalengkahan ieu mah nya idahul sulur sim abdi ka Sohibul Maksad oge sakantenan silaturahim ka guru-guru teh kieu mah nya sesah abdi silaturahimnya. Mangga urang ngelajengeun kana bab nikah we nya soalna tos nyarelek we ya waktosnya bab nikah sugantiasa menawi Allah ngawidian. Neng mana Neng Desi? Ya dina nikah teh urang teh nyata nikah teh ibadah. Allah Subhanahu wa taala ngadawuh dina Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ari nikah teh nyata ibadah. Ibadah supaya naon urang nikah litaskunu ilaiha supaya tenang supaya talentrem. Sok tingali ucing lamun mau pinang dina meja, ucing mau pinang dina meja dibawa ka pipir dan ngadaharna oge eta ucing teh moal tenang ieu sabab eta pinang teh lain hakna teu dibikeun ku dununganana culak cileuk ka kenca ka katuhunya teu tenang. Tah urang oge kitu lamun can rumah tangga mah nganjang liwating nepi ka jam 10 sieun balik aya nu nyegat aya nu malak menta rokok pagawean kuring nu pernah menta rokok baheula mah sieun aya nu nyegat teh nya teu tenang. Mata tujuan dina nikah teh Neng nyaeta litas kunu ilaiha supaya tenang supaya tentrem ngan waja'ala kalanya urang awetan lah di awal tadi. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi dina tanda-tanda keagungan Gusti Allah teh Allah ngeciptakeun makhlukna serba berpasang-pasangan. Artina berpasang-pasangan berarti aya luhur aya handap, aya beurang aya peuting, aya langit aya bumi, aya awewe aya lalaki. Tah kumargi kitu lalaki budak ngora khususna. Jadi lamun nikah teh kudu ka awewe ulah ka lalaki deui. Kunaon si Mabi nyarios kieu seueur ayeuna mah lalaki jeung lalaki deui. Ayo ngagador dagor-dagorkeun ieu peureun nya. Gagang jeung gagang didagorkeun ku Allah dibere liang nu ngeunah hayang yang tai naudzubillahi min dzalik nya. Amit seueur ayeuna nu kitu. Jadi lalaki kudu bogoh ka awewe. Sabalikna awewe oge kudu bogoh ka lalaki. Sabab geus berpasang-pasangan teh tadi aya lalaki aya awewe. Min anfusikum ti golongan maraneh kabeh. Tegasna barudak ngora ieu lamun bogoh ulah ka domba, ulah ka sapi, samun jelema deui. Litaskunu ilaiha supaya talentrem wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah jeung ngajadikeun Allah di antara maraneh kabeh teh rasa cinta jeung kanyaah. Ai baheula mah kitu. Jadi hasilna tina pernikahan teh aya mawaddah warahmah. Ari ayeuna mah barudak ngora ada cinta heula diheulakeun. Ai baheula mah teu dikenal teu ieu heula, langsung dikenalkeun ku kolotna, langsung dinikahkeun. Cinta teh hadir setelah menikah. Ari ayeuna mah budak ngora ayeuna mah leuwih palalinter. Bobogohan heula. Mantap, cinta heula ayeuna mah dibalikeun jadi modal. Modal dina sakinah teh nyaeta mawaddah. Naon mawaddah teh? C-I-N-T-A. Dijikeun cinta. Nah cinta kudu diheulakeun sabab cinta mah tara awet. Cinta mah tara li tayawab atuh Bu. Cinta mah tara li cenah. Cinta mah kena kuse banyak kusetan banyak setan ngelebokan cinta. Kena kuse cinta mah tara lila. Cinta mah tara lila. Kena ku seepnya cinta mah taralila mata ieu heula. Ngan cinta nu kumaha? Cinta oge ku sabab nikah teh ibadah meureunna cinta oge kudu karena Allah. Mata awewe ulah bogoh ka lalaki karena ningali rupana wungkul. Ulah ningali karena kakasepana wungkul. Sabab cinta mah taralila. Lamun cinta lila salah rek ngomong teh. Cinta mah tara lila, cinta mah tara awet. Ku sabab itu makana
sok dietakeun ku neangan lalaki kudu boga hati, punya boga rasa hati, kudu boga rasa kanyaah. Sabab teu saeutik awewe di mana geus nikah jeung salakina ku salaki dijadikeun wel come. Apal ibu wel come? Kekeset. Wel come teh sok dina kekeset pan sok aya tulisan wel come. Oh, welcome. Mantap kekeset teh welcome teh kekeset. Nya. Dia. Maka cintailah lelaki yang punya hati, wahai kaum hawa, wahai para gadis. Cintailah laki-laki yang punya hati. Sabab laki-laki nu punya hati mah bakal boga rasanya kanu jadi pamajikanna. Ayeuna pamajikannya eueur dahar ya. Lalaki mah nonton TV we, lalaki mah. Budak ngising, mak. Tuh budak ngising, obehan heula. Ributnya pamajikan mah. Ngombehan, leungeun nya kalau kena sangu ye, lu kenca, ya kalau tai tadi nama rek piceun, tai maksudna mah kalah dibalik, sangu dipiceun, tai dihuapkeun. Ya, capek. Tah lamun boga rasanya mah rasa cinta, nu boga hate mah lalakina lain kitu. Keun masuk lajengkeun we tuang, keun bae ku bapak ngobehan budak mah kitu. Nu boga rasa, nu boga hate mah lalakina kos kitu. Mantak sing nyaah Pak ka awewe teh. Sing nyaah ka pamajikan teh, awewe mah capek gawe lagi 24 jam. Beurang digawe, peuting digawean, bener teu? Tengah peuting budak ngaceurik-ceurik. Ka dieu bageur kumaha urang susuan. Nya. Awewe mah padahal awewe karek sare sajam. Ka dieu budak rehe bapana bolotot. Aya susu nganggur hiji deui hulu susu. Ngagoak bapana ge. Bapak hayang ka dieu we jeung budak teh Parasman tengah beuting Parasman. Atuh hulu susu pamajikan teh geus teu puguh rupa. Geus teu puguh rupa, Neng. Bener kan sok karasakeun Neng. Ayeuna atuh Neng susu ge neuh-neuh kene. Sok tanyakeun ka si emak nu geus 2-3 anakna. Geus teu puguh rupa. Nepikeun ka offset hulu susu oge. Ai butang kaluhureun dada, ai hulu susu kana bujalnya. Geus teu puguh rupa susu teh dibawa nang karak nang buyak, dibawa yang kere wahe. Dibawa nagong jika salendro. Dikenyot ku bapana, mait kana buntu, ada puguh kenyotnya. Geus teu puguh rupa, abongna SGM merekna susu gantung muding. Susu gantung manis. Geus teu puguh rupa. Dia teh susu hulu susu teh sing nyaah ka pamajikan teh Bapak, sing nyaah sing cinta ka pamajikan teh. Pamajikan mah capek beurang nutup peuting ditutup nya, beurang nyamal peuting disamal. Sing cinta sing nyaah kanu jadi pamajikan. Ibu sing jalujurnya Bapak ka pamajikan ulah beuki bohong. Aya keneh ti dieu nu sok nyelapkeun duit tina kopeah. Aya teu? Aya. Tah nengekeun Gusti. Keur meuli eupan sarden ya, ieu teh umpal teh betok pakai sarimi dienogan ari pamajikan jeung anak daang yang teri. Salaki hianat begitu mah. Ibu sim abdi bade naros. Ibu resep kena salaki jujur atau salaki bohong? Salaki jujur. Tah dengekeun bapak-bapak. Ibu-ibu teh resep salaki jujur. Mantak mulai isukan mah bawa selingkuhan teh ka imah. Ngejakeun ibu, kuring hayang nyandung mah gitu. Saya ibu, atuh mau naon tadi celah jujur geus Pak, yang isukan mah bohong deui atuh lah. Mungkin tadi terjadi jujurna. Sing nyaah ka pamajikan, sing nyaah ka istri teh nya. Sing dia teh. Jadi boga rasa yang punya hati. Jadi hei, wahai para gadis, cintailah laki-laki yang punya hati. Bukan bahu berbintang, bukan leher berdasi yang kudambakan, pria yang punya hati. Tuh, cintailah laki-laki yang punya hati, nu boga rasa kanyaah. Sabab lalaki nu punya hati mah pasti bakal timbul rasa kanyaah ka awewe. Sabalikna lalaki oge ka awewe neangan awewe teh ulah karena geurisna, ulah cinta karena kegeurisan wungkul. Tapi cintailah gadis yang punya rasa malu. Tuh jika si Neng itu boga rasa malu tiung ditutupan ayeuna da keur ngajinya. Kemah balik mah di halu dialungkeun tiungna. Alasanana hareup
Nah. Hareudang bayeung yang arara teu cing neng amang rek naros ya ari istri ngangge tiung kemana-mana saya teu awon neng manya rek ramas atuh make tiung wae dibuka beureum rek ramas mah tiung wae dia entong ieu mah aing ngaji barake tiung ari rek mamangkatan make baju oge setelan BLD apal BLD bujal lihat dunia tingali bujal teh gitu tingali gitu leungeun bajuna lurah luhur sabelah aing make anrok anu nyetrit setelan bupati buka paha tinggi-tinggi atuh sing aya katingali sagede kadal tempo naik motor nongeng katingali taplok boroknya ye ditamir ai liar ti peuting sing ade ulah sok liaran ti peuting awe mah sabab ti peuting mah orai kobra nate aya di battle aya make kacamata orai kobra nate ya tamit ulahnya sing ade neng sing bisa ngajaga diri mata lalaki sakali deui cintailah wanita cintailah gadis yang punya rasa malu yuma arek ngaji daek make tiung arek pemangkatan dibuka pun segala nyetrit dieu nya sok sing biasakeun nutupan aurat awewe sing punya rasa malu bukan alis berukir teu disebut awewe alus lamun kerokna alisna dikerok diganti ku mehong tarang hau bahkan Allah ngalaknat ka awewe nu model kitu bukan bibir bergincu rek mantong ngaji kok amu cuy bibirna teh beureum make lipstik teh merek Pond's aya oge nu merek Wardah ya ibu lamun lipstik merek Wardah nomor 3 nu halus mah nomor 8 mah geuneuk nya merek Wardah nomor 3 iya lipstikna bukan alis berukir bukan bibir bergincu yang kudambakan gadis yang punya malu cinta karena dasi nurutan tuh neng cinta karena dasi akan segera basi cinta karena gincu anak muda akan segera layu entak cintailah karena Allah lain cinta karena kagerisan saja lain cinta karena kakaseman saja sabab nikah teh ibadah maka cinta urang oge kudu cinta karena Allah lamun geus cinta karena Allah nah dawuh kanjeng Nabi wa man nakaha lillah wa ankaha lillah faqad istahaqqa wilayatullah sing saha jalma anu nikah karena Allah kupingkeun panganten berarti ya nu nikah karena Allah mah wa ankaha lillah jeung nikahkeun karena Allah berarti wali faqad istahaqqa wilayatullah maka bakal teman-teman eta jalmi teh meunang pangraksa meunang pangurus meunang pitulung ti Gusti Allah mata kumargi gitu urang nikah teh neng enjing mumpun teh acannya nikahna niatan karena Allah bapak yaya oge ngawalian oge kudu karena Allah supaya urang menang pangraksa ti Gusti Allah menang pitulung ti Gusti Allah menang pangurus ti Gusti Allah kebon lamun diurus so sae beda jeung teu diurusnya para Allah di dia kadang buah ieu nage tangkal nage para reot teu lalintuh tapi nu diurus mah berakna nanaonna hamana disemprot beda hasilna buahna oge sabab geus menang pangurus di jelema begitu pula keluarga oge lamun geus diniatan karena Allah pasti bakal menang pangraksa menang pitulung ti Gusti Allah ngan bahasa lillah ti dieu dawuh Imam Ghazali lillah ti dieu lain unggul rek nikah sejak kaulah nikah karena Allah teu cukup eta unggul jadi nikah teh jadi kudu sesuai ketentuan agama syarat jeung rukunna eta nu dibasahkeun lillah ceuk Imam Ghazali mah nu dibahasakeun lillah ti dinya tegasna dina wali urang kudu bener kudu sesuai ketentuan agama wali oge kanta sakediknya ayeuna sok seueur jalmi jeung salakina cerai pasea pamajikanna mawa orok awewe tempo geus dewasa tempo waktuna aya pijodoheun anak rek dinikahkeun gengsi data dina pasea bapana hirup keneh padahal mah dibejakeun we geus mawat ganti we ku wali hakim seueur kanu kitu nya
tah lain model gitu. Kudu bener-bener papai heula bapana aya teu, bapana teu aya, tingali lanceutna adina lalaki aya teu aya ka pihak keluarga ti bapa nek uwana rek amangna nikahkeun ulah nepikeun ka anak urang jinah sabab panjangna sabab walina aya kalah diwalihakeun can eta izin heula ka walina nya sehingga dia mata kedah bilah teh walina oge kudu sesuai dengan aturan agama jeung syarat jeung rukunna. Sabab dawuh Kanjeng Nabi, coba beli lepat hadisna. La nikaha ila biwaliyin wa syahidai adlin. La nikaha ila biwaliyin wa syahidai adlin. Cek Kanjeng Nabi henteu sah nikahna hiji jalma angin ku wali jeung ku saksi anu adil. Mentak walina oge kudu sesuai jeung aturan agama. Bapana sing urang tos tadinya walina mah. Ayeuna saksi na ge kudu adil. Tah adil ti dieu teh minimal ulah pasek. Entong ieu mah utara salat dijadikeun saksi nya. Utara salat dijadikeun saksi. Anu tukang mabok dijadikeun saksi. Urang besok para rede geuningannya. Ari panganten lalaki geus ijab kabul teh sah we salat tara ya jadi saksi mah minimal ulah pasek cirah ka mana-mana kudu ditutupan tajen curing can pantes jadi saksi kuring mah sini resepkeun bubudu bulan nya kaarilan nya teh katingali ku batur astagfirullah nya tah lamun sadayana timimiti pangantena teras mas kawina teras walina teras saksina entos sesuai jeung ketentuan agama, sesuai jeung syarat jeung rukunna sesuai dengan aturan agama, yakin jeung pasti faqadis tahaqqa wilayatullah, maka bakal teman-teman Allah ngurus ngaraksa meresihan pitulung ka eta keluargi, tegasna Allah bakal ngaridoan ka eta keluargi, tegasna Gusti Allah bakal ngajadikeun eta keluargi teh keluargi anu sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bahagia tuh Pak lamun urang keluarga nu sakinah mawaddah warahmah. Bahagianya wa min sa'adatil mar'i dawuh Kanjeng Nabi arbaatun. Jeung eta tetep dina kabahagiaan hiji jalma aya opat. Jadi jelema lamun ngabogaan opat ieu pasti geus bungah. Nu kahiji angkaguna zaujatuhu sholihah. Jeung kabuktosan istrina teh sholihah. Bahagia tuh boga istri nu sholihah. Bahagia Pak. Istri nu sholihah mah jadi perhiasan dunya. Istri nu sholihah mah salat 5 waktuna teu tinggalin. Puasa Ramadan dilaksanakeun kanu jadi salaki taat ditingali pibungaheun. Nya istri nu sholihah mah diparentah taat di mana ditinggalkeun bisa ngajaga diri jeung hartana di mana ditinggalkeun ku salaki. Matak bagja istri nu sholihah mah bisa jadi penghibur, bisa jadi teman di setiap orang kesusahan. Salaki balik usaha teu hasil, mah ampura. Bapak teh usaha geuning teu hasil, jiga nama meureun isukan teh urang moal dahar. Da ayeuna geus beuting, jiga nama moal kaberi beas isukan. Kumaha cek pamajikan nu sholehah? Wios Bapak. Da urang diwajibkeun sotenan ikhtiarna. Nu ngahasilkeun mah eta urusan Gusti Allah. Keun bae urang isukan umpama Allah ayeuna teu ngarizkian isukan teu kabeli beas teu bisa nyangu. Keun bae. Yang penting mah urang ganti we atuh ku puasa sunat tuh ngeunaheun boga istri nu sholehah mah bisa ngabebenjogkeun, bisa jadi teman dalam tiap kesusahan. Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam tiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Angger ulun nyawer. Hanya istri yang salehah, yang punya cinta sejati, yang akan selalu setia dari hidup sampai mati, bahkan sampai hidup lagi. Ngeunaheun suara kuring mah. Ngeunaheun boga istri nu salehah mah nya, Ibu, Bapak.
gaduh istri nu solehah mah mantap. Urang tadi lamun hayang menang kebahagiaan boga istri anu solehah, maka urang nikah oke jeung nikahkeunana kudu karena Allah. Nu kadua kebahagiaan jalma teh nyaeta wa auladuhu abroron, jeung dipasihan murang kali anu aralus, anu soleh tur solihah keur geulis bageur. Aduh boga budak teh daek ngaji, ka Allah taat, ka Rasul taat, kalau jadi orang tua taat. Bagja teh Pak boga murang kali kos kitu. Bagja alhamdulillah selalu ngadoakeun ka urang. Guna bahkan urang geus maot ge anjeunna selalu ngadoakeun, sedangkan doana budak anu soleh teu dihijab, teu aya hijab, dijabah ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sabab cek Nabi ge kan di mana jalmi maot putus segala amalna kecuali tilu. Nu kahiji sedekah jariyah, nu kadua ilmu anu manfaat tur di ala manfaat, nu katilu ngagaduhan putra anu soleh nu selalu ngadoakeun ka orang tuana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka alhamdulillah suatu kabungaan urang ngagaduhan putra anu soleh tur solihah. Nu katilu wa mukhalatuhu solihan, jeung sok resep dibere campur baur jeung jalma-jalma anu soleh, tegasna sok daraek ngararaji kieu ngariung jeung para ulama. Suatu kebahagiaan sabab bisa mituturan ke orang, bisa ngelingan orang dina tiap kesalahan sakan orang sadayana nincak kana kebenaran, nincak kana kahadian, sehingga orang sadayana menang karidoan ti Allah Subhanahu wa taala. Di resep pendengar haji suatu kabungahan orang nu hati diberi resep ngaji. Nu terakhir wa ayarzuqahu fi baladihi, jeung bakal dirizkian eta jalma teh dina nagarana sorangan. Nah, arti kurangnya sakinah mah karasa tentrem lamun salaki jeung pamajikan aya di imah usaha teu jauh di imah. Kabayang kurang eta lamun salaki usaha yo di Arab atawa di Jepang, pamajikan ibu ayeuna di imah ti dieu rek karasa moal sakinahna moal geus malah curiga komo di Jepang mah nu gareuli serba nu halerang timbulna ge curiga patepih mah nya. Mata mending kena di urang ti dieu usaha teh nya taruhlah ai ka Bandung ka Jakarta mah, ka Bandung ka Jakarta hayang-hayang teuing mah 3 jam ke nepi nya dieu. Nah jadi nu terakhir di antara kebahagiaan jalma teh nyaeta bakal direzekian di nagarana sorangan, di kampungna sorangan. Nah jadi rangkuman dina bahasa nikah ayeuna neng, jadi nikah teh ibadah, nikah teh karena Allah, mentak urang sadayana diniatan nikah teh kudu lillahi ta'ala, nu nikah teh oge kudu lillahi ta'ala. Hartina lillahi ta'ala teh kudu sesuai syarat jeung rukuna jeung agama. Lamun tos kitu maka Allah Subhanahu wa taala bakal ngurus kana eta keluarga, bakal ngajadikeun eta keluarga teh keluarga anu harmonis, keluarga anu sakinah mawaddah warahmah. Nyata keluarga nu sakinah mawaddah warahmah mah ngagaduhan pasangan anu soleh tur solihah, ngagaduhan murang kali anu soleh tur solihah, oge selalu campur baur jeung jalmi-jalmi anu saroleh sarta dirizkian tetebih di bumina nyalira. Mentak urang sadayana kudu nikah karena Allah. Jam sabaraha? Terus aya sajam ieu. Soalnya nges narunutan katingalina da aing ngaji serius ya, narunutan wae heureuy wae da eueuh ngajina urang naonan deui gitu. Jadi sakali deui urang sadayana Bapak Yaya khususna oke Neng Desi nya anjing niatan ayeuna urang sadayana seja ibadah ka Gusti Allah nikah teh nya, seja ibadah ka Gusti Allah urang sadayana sabab ibadah panglami-lamina teh nyaeta nikah. Oke tantangan oge luar biasanya kusabab gitu sok mangga sami-sami enjing neng Bapak Yaya niatan karena Allah Subhanahu wa taala sangkan urang sadayana kenging pangraksa ti Gusti Allah pitulung ti Gusti Allah Subhanahu wa taala tarupina ti sim abdi pangintennya dicekapkeun sakitu hapunten kasadayana bobilina dina cariosan sim abdi aya anu kirang marenah baik dina ayat-ayat Al-Qur'an maupun dina hadisna, wabil khusus kapun guru sadayana nya mugi sing tiasa pangomeankeun ka sim abdi malum sim abdi nuju diajar. Oke ka sadayana mangga urang doakeun ieu panganten teh enjing nu bade ngalaksanakeun akad pertikahan, mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala
pertikahanana sing dilungsur langsarkeun amin. Sing aya tina karidoan Gusti Allah Subhanahu wa taala amin. Oke saupamina parantos jadi keluargi pidoa ti sadayana ye panganten sakali teh sing dijadikeun panganten keluargi anu runtut raut sauyunan kacai jadi salawi kadarat jadi salogak kacai sing daek mandik atuh kadarat sing daek toat sing rukat raket kawas rakit teu rukat roket ngan saupamina peuting isukan aya nu rakat raket mah tong digarewakeun eta meureun panganten keur parebut kacang nu kajempetnya. Tegas nama sing jadikan keluargi anu sakinah mawadah warohmah amin ya Allah ya robbal alamin. Tarupina tisim abdi dicukupkan sakitu hapunten boh birina sim kuring ti dieu kirang titi kirang tata subacita duduga sareng prayoga colongong songong jika nu bedagong basa garihal teka tata ku kideuna sim kuring nyuwunkeun pangapunten anu sageung-ageungna kalayan ditutup ku doa Allahumma ja'alna wa zawjatana wa auladana min ahli ilmi wa min ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ghairuhum innaka ala kulli syai'in qadir wa ja'alna min ibadika sholihin wa ja'alna min ibadika sabirin wa ja'alna min ibadika syakirin wa ja'alna min ibadika sajidin wa ja'alna min ibadika muttaqin wa ja'alna min husnul khatimah wa a'udzubika min su'ul khatimah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ieu mah doa abdi tos ngawas nya enggeun mah mangga doa ieu kanggo panutup mah ku pun guru mangga ieu di eta mah doa nami tos ngawas ulang. Tarupina tisim abdi dicekapkeun sakitu ditutup ku ausikum manafsi bitaqwallaha wa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi